Set. Oi, dia main. Duh, bisa elah aing main mah. Soalnya mah tas kita. Ih, kempok-kempok di. Badot. Woi. Orang sia manahan bae. Alhamdulillah, sia-sia jadi RT. Ini mah gajian. Tareis ka ATG, aya nyekel dit mah. Nyekel apa kah? Sugan baru udah kemarin. Rek diadukeun ku yang datangnya. Bari bener ya pemajikan aing di ES-keun lagi. Setelahkeun lagu India dong ya. Yes. Langsung ES. Kacamata lah ah. Baik ganteng. Juga baik pasti iya ya. Ojek. Woi. Mang, ojek. Tamamang. Yo, di dia yo. Ihi, malah cilok-cilok ke mana bawa. Woi. Woi. Oh, didinya nawarin ojek ke kami. Emang pajak kotok itu. Pura-pura budak apa kumaha sih? Oh, entahlah, kami kan Haliwu. Kayak banyak ngojek mah gampang. Atuh, orang dimangkal heula. Aneh, batil permohonan foto kita ngojek. Aya bae. Capek ya payana ya. Seteka tulungan ngojek. Ini bau kesang ya awak. Tumben ya budak. Rehe di grup ge. Biasanya geus trang-tring bae nambah. Apa yang kali itu banyak? Mumpung keraya milik aing ya. Ngojek rame. Rezeki aing payah namanya. Banget kali itu ah. Mumpung keraya milik ya. Kerjain grup. Kunahan pusingan amat. Aing pusing jasa yeuh. Poe ayeuna reh jasa aing narik angkot. Teu meunang hiji-hiji acan penumpang. Atuh bayangkeun we ku sia. Yo, aing narik ti Suradita nyampe ka BSD. Teu meunang hiji-hiji acan. Anggap we narik angin. Mana bensin nah hutang dina. Bayangkeun ku sia kumaha teu pusing aing. Bung amat aing ngabayangkeun sia. Sia bae pusing, komo aing. Ming aing leumpang. Sial tah Harun. Nyun aing teu ngeunah ngopi ngarokok bae. Pusing ngomong ka aing. Sial sebuluk. Kayang aing ulah dibawa ke kopi jeung rokok. Atuh henteu agean ke sabatang mah. Medit sia. Buang ngadulur jeung koko. Ngomong-ngomong koko. Karena buka hutang ke aing 200 kamari main. Minjem. Tagih ah. Di mana nya nanya ayeuna? Harun. Rek naon ya? Bodoh, cuekin. Online ya. Bogas nyaun meureun naik nagih duit. Apa sampeurkeun bae koingnya ka pangkalan. Bukan bae koing ah.
Aduh, pusing amat ya aing teu narik-narik. Kumaha sih ya bos Jahira Jahra bisa tadikan menang order? Salah nempel aing ya. Apa kudu pindah bae aing ka Putra Mandiri ya? Loh. Ah, mending ka lapak aing lah daripada teu narik. Sugan be, muntal di lapak mah. Ihi, pan eta tangkurakna kokoh. Kokohna motorna kaamben-amben ge buandak menghilangkan jejaknya na yo. Sia bener. Nyahon bener aing dek nagi. Apa aing nyoba kalapak banyak? Sugan be aya di ditu. Waduh, mantap amat ya jajanan ya. Oh iya, nu keur viral teh ayeuna. Warung Panpin. Dek jajan yang boga duit dina. Nagih heula nih ka kokoh ya. Mun meunang ya langsung jajan ka dieu ya. Bukan be aya kokoh ya. Mimpikan, mimpikan, mimpi makan ikan. Ah, kebenaran bener sih ditelepon yang tidak angkat. Maaf tadi sia. Aduh, Tanya siapa? Maaf. Kunaon aya naon? Untuk kos anu keur butuh, nah. Ih, kok aing yeuh ngangkot rehe jasa. Niat aing mendak nagih. Masa kamari minjem duit ka aing 200. Oh, Run, bener. Aing enak kerja di dampal jasa yeuh. Yang serangan mana sih ngojek rehe jasa. Bener. Ayah hiji kita di ngojek di hutang nih gua. Bayangkan bae geus ya. Hih, tak ngabayangkeun dina. Ya ngatul jasa yang main kok. Kumaha? Aing sarua yeuh atul jasa. Ayolah itu bae. Gampang main ayo. Atuh. Woi, Jangan di ieu. Woi, amun yang kabekan modal. Ah, tenang. Lama lah. Dek caramah dek naon sia. Gerak ka dia tuh caramah mah di musola. Ustad. Menjadi karbol jasa. Lobakeun huntu bae. Sabar we atuh. Nya, bakal menang bae. Tegara sit sia. Kula lambat. Pos keong. Keong sawah. Pantes seberang leutak sia. Sombong amat. Nya, bapak rumah tangga ge. Sia macan rengsen di mah mau bisa keluar. Con. Aneh. Bener kok. Geus hayu lah urang mulai lah. Lobateun cacahan sakabehan ge lah. Ya. Aing geus persiapan mawa ya ti imah lah. Set. Oi, ini main. Bisa elah aing main mah. Soalnya mah kita. Kempok-kempok ti. Badot. Ini kumba. SMP mah kok. Berang-berang parah. Beuki. Ampun. Yang itu usim menurut. Aduh. Isi geus cacahan deui bae sia nu maraen moal sih. Ayo kocok we. Ngahuntu bae hirup teh. Saya ini mau lencen ya. Ayo boy, gas kocok sing bedas. Boy. Terus. Nya pinter kocok kan. Nah, keselamat tuh. Gas keledeh gas. Woi. Orang sia marahan bae. Atas sungai ke tas. Ke tas. Iya, benar. Cobain nunjuk kelas. Masukkan ke tas. Ke tas pan. Pasti marureun kabeh. Maksud aing hiji bae nu eureun. Emang kunaon teh? Aing kilu. Jangyang. Ngagetin bahasa teh. Polisi. Woi. Isahan nu eureun. Nu kudu kaluar ngeleh. Pan kaing kabeh atuh. Nyarahun bener aing teu boga modal. Oi,
Sana keluar. Harun. Run, udah sia. Nggak udah sia Udah acak duit. doang. Ote. Sok yang iluan. Tas doang gede. Dari penonton atau. Gua nggak modal tuh teh, ngajak main segala. Semacam-macam senat KRT. Tah, tas gajian aing. Ya be, kandel teh. Pantes ya apa yang nama beda teh. Ya be, dawer merah kabeh dit nage. Bisa meureun teh. Salembar mah digeser kaki gireun sia. Maksudnya nginjem. Pakai ditegesin. Ah, 100.000. Bagir teh. Teh, pakai kacamata keren meureun kosna ge. Ceuk, orang masangkeun. Tuh, kan. Tah, lawan pakai kacamata kitu Mas ya. Mas iya anak Rapi Ahmad, rapatan. Jangan teh anjel kan salembar mah. Halus Nat, salembar mah. Thank you. RT di lembur urang yo sa desa Keranggan eta anu berprestasi cuma RT ieu anu mantep kemana mah ranking hiji lah. Deui. Bye. Mantep, boy. Non teh, aduh. Mantap, ya teh urang karya. Mencan peh mah di kubur teh nya kok. Tenang pokoknya mah 2 periode. Iya. Teh, pan budak mah di barere. Urang mah henteu, pan urang geus sarua warga di dinya teh. Tenang sama Run, kebagian. Ya nggak mau nek main mal. Atuh masang tah pasangan aing. Nah, sekarang kita. Pandit lagi Ayo teh, geus geura masang. Lambat, dipocok tuh si boy. Ih, nyaus ya, ngajak main. Ih, laga doang. duit lagi dak. Gajian lagi nang 300. Eta ku sia diinjam sering cepet. Terjadilah aing mena. Run, lanjutkan ku sia tah. Ajo eleh bae tuh teh can main ge. Teh. Urang kumaha? Boro-boro mari mikiran sia Run. Angge pikiraneun. Ayo Ron atuh geura masang dek ilu mah. Kusna anu teu beres. Naonnya?